Hayu urang sararea akur dulur jeung baraya silaturahmi nu tama meh urang bagja di dunya moal asup ka surgana jelema mutus baraya urang kudu silih cinta silaturahmi jalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun oge teu hilap ka bapak-bapak ibu-ibu warga sadaya anu kupribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana simkuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga kultum Ramadan ieu. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantankeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngaoskeun perkawis silaturahmi. Naon margina sabab silaturahmi teh kacida penting. Urang selaku makhluk sosial moal bisa hirup sorangan pasti ngabutuhkeun ayana batur. Tah nu matak tali persaudaraan ulah begat, silaturahmi ulah begat, tong musuhan, tong pendendam. Sabab dina nalika urang megatkeun silaturahmi, urang diancam moal asup surga. Pidauh Kangjeng Rasul, la yadkhulul jannata qati'un. Nu hartosna tidak akan masuk surga pemutus tali persaudaraan. Nu matak lamun urang hoyong masuk ke surga dijaga tali persaudaraan urang, silaturahmi urang ulah dipegatkeun, ulah embung wawuh, ulah hari-hari hirup. Komo di masa pandemi ieu walaupun berjaga jarak, dipisahkeun oleh jarak jeung urang teh kudu mematuhi protokol kesehatan, urang ge angger kudu silaturahmi. Komo kadulur jeung kakolot kudu pisan urang silaturahmi. Silaturahmi seueur carana lain ngan saukur berkunjung hungkul tapi ku cara mere kabar bercengkrama dina telepon. Komo ayeuna bisa video call. Urang ulah alesan tong hari-hari hirup. Komo di ayeuna dek nyang hareupan lebaran urang wajib silaturahmi komo kakolot minimal telepon atau video call da zaman teh geus canggih. Jeung bari barang bere gitu. Bukan berarti teu bisa panggih urang teu bisa barang bere. Ingat ayeuna mah bisa transfer, bisa dipaketkeun. Intina tong loba alasan ulah acuh tak acuh ngan hanya mementingkan diri sorangan. Jeung deui urang ge kudu silaturahmi ka tetangga ka baraya. Ieu mah jeung tetangga tepat tanya acan. Dina nalika urang aya kasusah moal aya nu mantuan. Coba lamun urang ngajaga silaturahmi dina nalika aya pangabutuh pasti ditulungan. Lain kos zaman ayeuna ari silaturahmi embung ari pangabutuh loba. Sok loba nyebutkeun datang teh hari aya pangabutuhna we jelema teh. Tah sok loba kecap anu kitu. Tah urang mah ulah kitu. Urang teh kudu bager ka batur jeung tong musuhan jeung batur bisi teu asup surga. Tah ieu aya nadom laguna.
Hayu urang sararea akur dulur jeung baraya silaturahmi nu tama meh urang bagja di dunya moal asup ka surgana jelema mutus baraya urang kudu silih cinta silaturahmi jalana hayu urang sararea akur dulur jeung baraya silaturahmi nu tama meh urang bagja di dunya moal asup ka surgana jelema mutus baraya urang kudu silih cinta silaturahmi jalana. Tuh da kacida rugi jelema anu sok megatkeun tali silaturahmi dina nalika aya pangabutuh aya kasusah moal aya anu mantua. Atuh mudah-mudahan hati urang dijaga sareng diraksa ku Allah supaya tiasa ngajaga silaturahmi, ngajaga persaudaraan sadulur salembur sareng seagama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat muasir anu dicarios tisim kuring dialog cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.